aturkeun salam bahagia ka para tamu sadaya anu hadir kana acara pernikahanana. Urang kawitan ye pakaulan khusus kanggo nuduhan nu calikna kerendengan kawas putri ti kayangan. Enggak, urang lajeng kana sawernanya. Bismillah damel wiwitan mugi Gusti nang tayungan ujang neng lendengan mugia kasalamatan salamet nu pangantenan ulah aya kakirangan sing tiasa sasarengan sangkan jadi kasenangan sing senang laki ramida nu diwuruk pangpayunanya eta bade istrina masing dugi ka hartina antikeun neng ayeuna lebetkan kana manahna manawi aya gunana nu dipamrih mangpaatna mangpaat lahir batina neng teh masih prihatin ayeuna aya nu mingpin kacara ge masing tigin igin neng kumaula kacara ge ulah baheula bisira ka menang bala kudu bisa silih bela tenangkan pikiran di dadasaran tuju muntang ka pangeran supaya menang ganjaran sakanyeri jeung salaki mun neng sarejeki pamaulah sakumaki masing umut ka salaki umutkeun neng ayeuna atas laksana datang jodona hate banglas lalu gina dunya akhirat Gusti mah parinan rahmat kana waktu ulah disarengan silih hormat kasasama sinyaah ka ibu rama lakonan papatah agama tangtu hirup lalu gina kumarima ka pangeran umutkeun kana dauhan Quran hadis tuduh dalam para nabi panutan urang sadaya pemaulah rek cancaya saya kudu percaya ka Gusti Allah nu mulia sing layat rakilabina ulah aya kuciwana silih antar kahayangna aku rejeng barayana sampurna neng ayeuna yak ka dieu pamegetna ibu bade ngawurukanana diregepkeun ku manahna sareng istri kedah layat sing layat sacara leget pemaulah pikir heureut sangkan silih pika memet sareng bojo laksana ujang ngajodoh tapi lamun dibobodo bojo moal mikasono mun sana ujang ka istri sing pageuh saperti patri campur gawe sareng istri kalayan ati nu suci pasti bersih tarang aya dipamrih ka bojo teu boleh asih mundur amal hadi tangtu geunah laki rabi tumaninah lamun amal anu salah jaga baris nyorang susah mun ibadah anu tangtu bagikeun ka yatim piatu mikeun atong ragu-ragu bilih istri janten bendu istri ujang bingung ulah wakasok ditundung lamun istri terus pundung pangmesetkeun gelang kalung Ibu Rama ngiring doa ujang ngagaduhan istri nalamun satia hiji bae tong ngadua hiji wae nya jang tong ngadua gaduh istrina moal beres salamina pakucrut rumah tanggana mun teu cocok jeung agama lamun boga harta banda sing kuat nahan gogoda bisik kagoda kuranda pikir heula jero dada bela pati jiwa raga dunia katup akhiratna ku ujang kedah dijaga sangkan dia menggumbira ujang kasetna kaya Arjuna putra ibu Ramana dongkakna
di para salak. lengkap nanti para salam ujang kade ulah moyo kasih neng anu denok malahan ku ujang sogok supaya awak namun tok ujang kade kudu bunga kasih neng kudunya sabab eta hiji amanah di Allah nu maha murah umbira nupang ngantena papatah tambah lumayan ku ujang neng lenyepan nyawerna bade atosan laning tembung sadaya mudah-mudahan Bulan ku si dia sih. tanggana sinurung rautna digampilkeun milik rezekina disangkeun badak sinjangkeun panganten anu safidah mawadah warahmah ampun bilih aya kalepatan dina kata-katanya mudah-mudahan doa